ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati sahibi hadzal kitab syarih hadzal kitab muassis hadzal mahad nafa'allahu bi ulumihim fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasyuruna bi ibadika sholih fi dunya wa ukhran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ariya eta hiji fasol fi umurin tetep dina pirang-pirang perkara tukhalifu anu ngabedaan fiha dina ieu umur saha almar'atu awewe ar-rajula kalalaki fi sholati dina salat wa dzakara sareng tos nutur sa al-musannifu musannif zalika kana itu umur fi qaulihi dina dawuhana ieu musannif wal mar'atu ari santriyah eta tu khalifu ngabedaan ieu mar'ah ar-rajula ka mamang santri fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara farrajulu maka ari mang santri eta yujafi ngangkatkeun ieu mang santri ayar fa'u tegasna ngangkat ieu rajul mirfaqaihi kana dua sikuna ieu rajul anjan baihi jauh tina lambungna ieu rajul wa yukilu sareng ngangkatkeun ieu rajul ayar fau tegasna ngangkatkeun ieu rajul batnahu kana beuteungna ieu rajul anfadaihi jauh tina dua pingpingna ieu rajul fi ruku'i dina ruku wa sujudi sareng dina sujud wa yajharu sareng narikeun suara ieu rajul fi maudhi'il jahri dina tempatna tarik wa taqaddama sareng tos ti heula naon bayanuhu papertelaanna penjelasana ieu maudhi'il jahr fi maudhi'ihi dina tempatna ieu jahr wa idza naba sareng di mana-mana kenahu ka ieu rajul ay asaba tegasna kenahu ka ieu rajul wa idza naba sareng di mana-mana nyungkeun asba wa idza naba sareng di mana-mana keuna hu ka ieu rajul ay asaba tegasna keuna hu ka ieu rajul naon sayun asbak can datang fi sholati dina salat haram salat asbak wa idza naba sareng di mana-mana keuna hu ka ieu rajul ay asaba tegasna keuna hu ka ieu rajul naon sayun hiji perkara fi sholati dina salat sabbaha maka maca tasbih ya rajul sabbaha maka maca tasbih ya rajul wa idza naba sareng di mana-mana keuna hu ka ieu rajul ay asaba tegasna keuna hu ka ieu rajul naon sayun hiji perkara fi sholati dina salat sabbaha maka maca tasbih ya rajul fayaqulu maka ngucap ya rajul subhanallah kana lapan subhanallah subhana eta masuci saha Allah Gusti Allah biqasdi dzikri kalawan maksud zikir biqasdi dzikri kalawan maksud zikir faqat kumpul au ma'a ilami atawa sarta
merenyaho au ilami atawa sarta polontong au atlaqo atawa ngamutlakeun au atlaqo atawa ngamutlakeun ieu rajul tong atlaqo atuh utliko atawa dimutlakeun ieu qasdu rajul qasd lam tabdul maka teu acan datang asbabna lam tabdul maka teu batal naon salatuh salatna ieu mamang rajul boga stadion yang eta lam tabdul maka teu batal naon salatuh salatna ieu mamang santri awil iklami atawa merenyaho fakot hungkul batolat maka datang ieu asbab awil ilami atawa merenyaho fakot hungkul batolat maka batal ieu salat wa auratu rajuli ari sareng ari auratna mang santri ma hareupeun emak paling wa auratu rajuli ari auratna mamang santri eta mah perkara baina surati anu tetep antara bujalna ieu rajul waruk batihi sareng tuurna ieu rajul amma huma anapun ari ieu surah sareng rukbah amma huma anapun ari ieu surah sareng rukbah eta falaisa maka lain ieu surah warukbah eta minal aurati tina aurat eta minal aurati tina aurat wala sareng ma wala masarang henteu perkara fauqahuma anu tetep antara ieu surah waruk anu tetep fauqa teh saluhureun ieu surah sareng rukbah wal mar'atu sareng ari neng santi eta tu khalifu ngabedaan ieu mar'ah ar-rajula kama Ahmad iya Santi Ahmad nah berdebar-debar kieu teh wal mar'atu sareng ari neng santi eta tu holipu suraseri ieu neng santri arrojula ka Mang Ahmad salah kumaha ieu teh salah wal mar'atu sareng ari awewe eta tu holifu ngabedaan ieu mar'ah arrojula ka lalaki fil khamsati dina 5 al madhkurati anu tos ditutur fa inna maka sanyana ieu khamsatir madhkur fa inna maka sanyana ieu khamsat til madhkur eta tadumu
ngumpulkeun ieu mar'ah ba'daha kana sebagian badana ieu mar'ah ila ba'din kana sebagian anggawata talsiku tuluy ngantelkeun ieu mar'ah batonaha kana beteungna ieu mar'ah bifahdaiha kalawan dua pingpingna ieu mar'ah firruku'iha mar'ah wa sujudiha mar'ah wa tahfadzu sareng ngalaunkeun ieu mar'ah sautaha kana suarana ieu mar'ah in salat lamun salat ieu mar'ah bihadratir rijali kalawan ari hadroh martina payuneun tapi di dina naon bihadratir rijali kalawan naonnya lingkungan pirang-pirang lalaki supaya kapaham lingkungan hadroh mah payuneun aslinya al ajani bi pirang-pirang anu pirang-pirang anu naonnya jadi ajanib sok dilogatan dengan dilogatan naon jadi ajanib dengan pirang-pirang dengan kita sih tah gitu kan fa in salat maka lamun salat ieu mar'ah mun faridatan barina anu nyorangan anhum jauh ti ieu rijal jaharot maka narikeun suara ieu mar'ah wa idza naba sareng di mana-manakeun haka ieu mar'ah naon syai'un hiji perkara fi sholati dina salat sofakot maka keprok ieu mar'ah sofakot maka keprok ieu mar'ah bidorbi batnil yamini kalawan tenggelan beteung tangan anu katuhu kanan teh katuhunya balik kalawan tenggelan beteung tangan anu katuhu ala dhahri shimali kana tonggong tangan anu kenca kana tonggong tangan anu kenca falau dorobat maka lamun nenggel ieu mar'ah batonaha kana beteungna
batnan kana dampal tangan gitu ya tuh. Bibatnin kana dampal panangan. Bikosdil la'bi kalawan maksud heureuy. Bikosdil la'bi kalawan maksud heureuy. Walau qalilan sok sanajan eta sakedik. Sok sanajan eta sakedik. Walau kana qalilan. Ma'a ilmi tahrimi sarta nyaho haramna batolat maka nunutan ieu neng Yunis batolat maka batal naon salatuhu salatna ieu neng Yunis nundutan. Batolat maka batal naon salatuha salatna ieu mar'ah. Wal hunsa sareng ari neng lucinta luna itu balik. Wal hunsa sareng ari hunsa awak lalaki raga awewe atau awak awewe raga lalaki. Wal hunsa sareng ari hunsa eta kal mar'ati saperti awewe. Wa jami'u badanil mar'ati sareng ari sakabeh badana awewe al hurrati anu merdeka. Eta auratun aurat illa wajahaha angin wajahna ieu mar'ah. Wa hadhihi sareng ari ieu aurat eta auratuha auratna ieu mar'ah fi sholati dina salat. Amma khariju sholati anapun ari saluareun salat eta fa auratuha maka auratna ieu mar'ah eta jami'ul badani sakabeh badan santriah geura di cara radar siga ninja cara radar beuna aurat sakieu tah katingalina mata hungkul ieu tutupan we karesek. Wal amatu sareng ari amat eta karrojuli saperti lalaki. Fatakunu maka bukti naon auratuha auratna ieu amat eta mah perkara baina suratiha antara bujalna ieu mar'ah warukbatiha sareng tuurna ieu amat. Ye Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu fasal ajengan musannif bade martelakeun tentang rangkaian perbedaan salat antara mamang santri sareng teteh santriah. Aya bedana nya tong waka dina salat dina aksesoris anu mendukung kana salat aya beda. Seperti ari lalaki mah galibna ngangge kopea atawa ngangge sorban atawa ngangge iket. Ari istri mah galibna ngangge tiung, kerudung, pasmina, naon deui? Rabani. Karena itulah darah rapa.
aya beda tah. Istri mah galibna ngangge mukena, lalaki mah galibna make naon? Koko, sarung. Istri mah galibna naon cenah? Ditutupan deui ka kaki. Sas galibna wajib kitu nya. Pamagat mah aya beda. Istri mah galibna naon? Seueur lah perbedaan antara istri sareng pamagat anu aksesoris salat. Atuh dilebat salat oge pasti aya perbedaan. Naon wae cenah ajengan musonib anu ngabedakeun antara istri sareng pamagat dina salat teh. Aya 5 cenah saur musonib teh. Wal mar'atu tuhalifur rajula fi khamsatil asya'a. Farajulu maka ari mang santri eta yujafi ngangkatkeun atau ngajauhkeun bisa. Kana dua sikuna tina dua lambungna. Dua siku tina dua lambung dijauhkeun. Maksudna kumaha? Ieu mah keruku. Atau ngajauhkeun dua pingpingna jauh tina beuteungna, ieu mah tina sujud. Dijauhkeun kumaha cenah? Contona saperti kieu tah pamagat. Lamun dina ruku jauh tah. Nah siku jeung teh jauh. Nah ieu jauh. Kieu aja. Ieu jeung ka dieu jauh. Ngangkat teh jauh. Atuh dina sujud kumaha jauhna? Antara pingping jeung beuki jauh. Contoh kieu. Nah. Tinggali lah berarti. Ieu perut, ieu pingping jauh. Nah. Ieu. Perut jeung pingping jauh tadi, perut ieu pingping jauh. Eta nu ngabedakeun pertamana. Dina ruku siku sareng lambungna jauh, tina sujud beuteung sareng pingpingna jauh. Kaduana naon cenah anu ngabedakeun istri sareng pamagat nalika salat teh nyaeta naon? Ketika salat dina waktu jahar saperti maghrib, isya, subuh, maka ari pamagat mah ditarikeun. Sedangkan istri mah dilaunkeun. Eta oge lamun misalkan pacampur situasina antara pamagat sareng istri. Imamna kumamang santri, makmumna Neng Santi, Neng Siti, Neng Rania, Neng Lilis, Neng Yunis sareng hiji di hilap itu teh saya Sipa. Imamna dipimpin ku Al-Imam Al-Arif Al-Alamah naon deui Al bukan nama Zidan Minal di mana Zidan teh Majalahai. Posisi maghrib, isya, subuh tarikun Zidan. Kieu ya ta. Sakieu ta. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ke senior atuh di lemburna ge masyarakat sium tangan, kieu saja jalan. Oh jelema kieu. Wah cenah aya ceng anom. Wah dijauh kene geus dongkoan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana? Amin. Iya kelenceng aya neng santri ya. Aing mah eleh tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca cidat. Saha itu tarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Batal teu salatna? Henteu teu batal. Makruh teu sebagian ulama ngamakruhkeun, sebagian ulama khilaful aula nyulayaan karena kautamaan. Tah kitu lamun posisina pacampur antara pamaga sareng istri. Ieu mah urang teh gaduh naon? Komunitas. Gaduh circle. Gaduh room sendiri gitu. Masuk main game room sendiri. Room 707 by Santi. Wah. Makmumna wah. Saha? Makmumna Nisa Sabian, Sadei Saskia Sungkar. Oh sekolah imam weh ieu neng Santi teh. Allah, untuk itu nya eta mah lalaki. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teu tah lamun komunitas naon? Papada naon? Santri ya. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teu naon-naon tah. Lamun posisina naon? Istri papada istri. Lamun posisina campur, woi, sebaiknya jangan gegabah gitu. Geseh lalaunan gitu istri. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup bisa gitu. Tah istri. Eta anu ngabedakeun. Saterasna naon cenah musannif anu ngabedakeun antara pamagat sareng lalaki, pamagat sareng istri ketika salat. Nyaeta tatkala aya sesuatu anu keuna wa idza nabahu ay asabahu sayun fi sholati sabaha aya perkara anu keuna ka salah sahiji naon rekan salat khususna ka imam. Naon anu keuna teh bisa jadi imam teh poho dina babacaan, bisa jadi imam teh poho dina gerakan salat, bisa jadi imam teh ngurangan atawa nambahan gerakan salat. Maka disunahkeun gitu nya. Ngucapkeun tasbih. Disunahkeun. Subhanallah bisa imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yo sujud. Imam teh ujug-ujug sujud. Makmum. Gairan mana ieu cenah? Dinu hate tapi dinu hate. Gerak-gerak baca sunat urang teh. Subhanallah. Cukup ku saurang ge kitu nya. Subhanallah. Tah syukur-syukur lamun imamna sadar langsung alah sia kuduna ruku ujug-ujug sujud naik di kaluhur. Ieu mah geus bejaan subhanallah teh. Subhanallah. Anggar kene. Subhanallah. Anggar kene. Kumaha posisi kitu antepkeun we nepi ka imam naik di kaluhur. Teu sadar kene wae
subhanallah. Hiji sabar. Subhanallah. Kadua ngurangan sabar. Subhanallah. Itu kadang kene rada peureuk saeutik. Subhanallah. Babukan. Batal kitu tonjok. Kitu tah lamun posisina imam kurang dina bacaan atawa nambahan bacaan, kurang atawa nambahan gerakan maca subhanallah, atawa aya sesuatu anu madorot. Misal naon? Imam teh saking khusuna Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, buka terus saking kuhusuna imam teh. Dihareup aya naon? Aya orai kobra. Aya orai piton deuk macok ka eta imam. Lamun makmumna anu dengki ka imam mah paeh si imam. Tapi lamun makmumna surti atawa nyaah ka imam, subhanallah gitu pun. Mes sadar. Nah, ujung-ujung maca subhanallah, beunta astagfirullah. Naon? Aya orai. Atawa naon? Tiba-tiba bangunan deuk rubuh. Salat di musala anu bade rubuh, deuk rubuh. Subhanallah supaya imam teh sadar. Eta lamun posisina pameget maca subhanallah. Because di zikri faqat au ma'al ilami. Tapi maca subhanallah eta kudu aya niatan zikir. Urang teh subhanallah teh subhanallah. Awil ma'al i'lam atawa zikir bari ngabejaan ka imam. Zikir ongkoh maca subhanallah bari ngabejaan imam teh boga kesalahan. Eta sah salatna. Kumaha lamun kieu ieu mah? Ieu mah dekabian imam. Imam teh kalakana mandun, subhanallah gitu. Ngabejaan niat dina hate teh, batal tah salatna. Tapi niat mah teu bisa dinaon dimanipulasi gitu nya. Niat mah teu bisa dimanipulasi. Contoh imam salah, sok refleks kitu nya yang bejaan. Subhanallah. Niatan zikir. Sok refleks. Kade eta. Maca subhanallah teh kudu aya niat zikir bari ngabejaan atawa niat zikir hungkul atawa niat teu niat naon teu niat zikir teu ngabejaan yang maca subhanallah. Atak tadi dipayun ku abi dibahasakeun naon disunnahkeun maca subhanallah berarti urang teh ieu mah sunnah maca subhanallah. Subhanallah. Saterasna naon cenah musannif anu ngabedakeun antara pamagat sareng istrinya eta auratna. Ari aurat pamaget baina surah wa rukbah antara bujal sareng tuur. Antara berarti lamun antara bujal sareng tuur teh sanes aurat. Antara kan. Antara bujal jeung tuur. Teu naon-naon urang katingali salat bujal. Teu naon-naon urang katingali salat tuur. Misal contoh kieu nya. Salat kieu. Nah, sakieu. Sah salatna? Anas temantas we kitu nya sakitu. Temantas. Karena naon tuur sareng bujal mah sanes aurat. Tapi aya kaidah usul fikih naon mala yatim wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu anu nyampurnakeun kana wajib maka hukumna wajib geus leuwihan sakieu. Ieu leuwihan sakieu. Atuh kumaha lamun istri? Oh, istri mah beda deui atuh. Wal mar'atu tuhalifu rajul fil khamsatil madhkur fa innaha tadammu ba'daha ila badin. Istri ngabedaan salat ka pameget dina 5 perkara. Aya dina perkara ruku sareng aya perkara dina sujud. Contoh perkara dina ruku naon? Tadummu ba'daha ila ba'din fatal siku batnaha bi fahdaiha fi ruku'i wa sujudi. Contoh dina ruku ina rada kitu ganya istri metong kieu. Oh juga ada free kick Cristiano Ronaldo kieu. Kieu da istri. Nah, ketika ruku kieu. Nah. Ieu dikekepkeun kieu teh. Siku jeung ieu teh naon? Hampir sigan numpuk kita. Nah. Sok aya kieu tah numpuk. Kita antara pemegat mah jauh, ieu kieu. Nah.
eta dina ruku. Dina sujud kumaha? Nah sujud kieu istri. Nah pamagat mang kieu. Nah ieu jauh di dia jauh. Istri mah kieu. Nah siga nu dekna eta siga anu naon nundutan subuh. Nah mirip-mirip ngan eta saeutik kieu tah. Nah tadi di naon di siga kuwuk gitu. Nah, tos paraham lah istri mah ku ngacar salatna. Eta anu ngabedakeun. Tuluy naon wa tafadu sautuha in salat. Imah tos dibejaannya tadi. Lamun posisina papada istri maka teu naon-naon ditarikeun, tapi lamun campur ya istri mah sebaikna dilaunkeun ta suarana launkeun. Wa idza naba syai'un fi sholati safaqat kumalamun posisina imamna istri makmumna istri tuluy imam istrina ngalakukeun naon kesalahan misal nambahan rukun atau ngurangan rukun atau nambahan bacaan atau ngurangan bacaan atau aya sesuatu anu ngamadarakeun ka imam maka ulah maca subhanallah istri mah tapi naon safaqat tapi keprokna ulah keprok bobotoh gitunya. Eta mah keprok bobotoh atuh. Naon? Bidorbi batnil yamin ala zohri shimal. Ieu tangan kanan zohril yamin, ieu shimal digitukeun. Cukup sakali. Awan cenah ieu. Kita imam teh anu refleks mah. Wah, salah. Cukup sakali. Gitu tah. Tong kieu. Wah tuh batal sholatna kieu sekali. Falau dorobat batnan bibanin biqastil labi walau qalilan mal ilami tahrimi kumalun kieu. Bari niatan heureuy maka sholatna batal. Ai mah saeutik kieu. Batal. Deuk saeutik di loba. Bari tapi niat heureuy kitu nya. Tapi lamun niatan teu heureuy mah teu batal. Deuk kabejan teu kadangun imam teh kitu nya. Sekali cukup. Sebab sekali ge dua gerakan itu ya kade. Itu dua kan sahiji. Itu dua. Hiji deui batal salatna. Tilu gerakan. Gitu langsung. Tah istri mah kitu keprok gitu. Keprok. Kumalamun imamna pameget, makmumna istri, makmum pamegetna naon? Sarua areror, teu sadar kesalahan imam. Istri nu ngawartosan gitukeun. Teu kadang we tarikan deui. Teu kadang we tarikan deui. Eta posisina lamun imamna istri, makmumna istri ngalakukeun kesalahan. Contoh kesalahan anu galib naon? Nambahan atau ngurangan rakaat galib. Kumaha lamun aya posisi kieu? Imam teh ieu teh kuduna posisi teh naon? Tahiyatul akhir dina sujud kadua teh naik kuduna tahiyatul akhir ujug-ujug imam teh naik ka luhur rakaat kalima tapi makmum teh sadar ieu teh tahiyatul akhir kuduna kumaha sikap makmum imam keluncung naik itu popolontong kumaha aing kumaha imam itu bebas yo keluncung naik ka rakaat kalima makmum sadayana sadar ieu teh kudu tahiyatul akhir rakaat ka 4 kumaha lamun kitu kajadianna kajadian kitu kumaha lamun kitu tiasa milih urang kajadian kitu bade ngiring ka imam nambah 5 rakaat mangga bade nungguan di tahiyatul akhir mangga teu naon-naon bebas imam naik ka luhur ceng rakaat kalima aya makmum sarua nu rada error imam naik ka rakaat kalima ceng duanana imam belah di mah sadar itu rakaat 4 antos salik kieu salik tong baca tahiyatul akhir antosan kieu imam naik makmum ieu naik urang sadaya teh rakaat ka 4 cicing we begitu imam sujud ruku naik sujud ka hiji naik sujud kadua naik imam tahiyatul akhir urang kakarang ngiluan tahiyatul akhir barang berarti barang dina tahiyat kacenan kieu kungsi kajadian
ketika abdi di pesantren imamna naik makmum naik aya imah teu naik dua nana bener tong disalahkeunnya dua nana bener lamun posisi imam naik kudu naik tah wajib urang teh naon ngikuti imam naik urang wajib dua naik tapi posisi kieu mah mangga eta mah teu langkung bade ngiring ka imam mangga bade ngiring di tahiyatul akhir mangga. Tuluy wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun ila wajha wa kaffaiha. Ari seluruh anggota tubuh istri teh eta aurat. Kade tah neng santri. Sadayana teh aurat. Matana aurat. Ta'arna aurat. Damisna aurat. Apa damis? Ta'ar apa? Ta'ar apa? Sigana lain orang Sunda ieu mah. Ta'ar teh naon? Ta'ar teh bahasa panglemesna tina naon? Tarang. Bahasa rada kasar naon? Babatok. Aya damis, apa damis? Damis. Kumis jauh-jauh. Damis teh naon? Pipi. Gado naon? Darah apa ya? Astagfirullah, ieu lain orang Sunda sigana. Ieu naon ieu? Sundana naon? Nya gado ieu teh. Sundana naon? Gusti teu apa eta. Ieu naon, Ca? Ieu, ieu pangam. Ieu halis naon, Ci? Sunda nu lemesna bulu ieu teh angke mami dapat angke ieu naon tak Sunda lemesna naon wah sigana ieu sakola nu ka gerbang baralik deui sadayana nya aurat dimulai ieu dahina pipina di luareun salat aurat matakan enjing mah istri kamana mah nya karesek tutupan bungkut yuk karesekan kamana-mana teh siga baja hitam satria baja hitam eta pendapat anu mutamad tapi di luareun ieu aya pendapat anu naon bahwa wajah sareng telapak tangan teh naon teu naon-naon eta mah di luar salat ge sanes bagian tina aurat. Nah, pandangan urang meskipun mazhab Syafi'i mu'tamad anu ieu tapi ulama-ulama khususna di Indonesia naon menganggap bahwa aya qaul tuluy berpegang teguh pada qaul eta bahwa wajah sareng telapak tangan teh naon sanes anggota aurat. Lamun dina salat mah wajah sareng telapak tangan teh naon kudu kabuka. Wajah kudu kabuka sabab naon aya pantempatan sujud tangan ieu telapak tangan kudu kabuka sabab naon aya pantempatan sujud kade nya telapak tangan teh sampai mana sampai dieu dah tong sampai offset kitunya ka dieu tah salatna batal tah offset ka dieu mukana teh pasti rata-rata pasti angkatkeun mukana teh ceuk golosor kieu tah batal salat. Mukana istri aya di dia aya karetan darah so aya di dieu na atawa kunang kurapia sababna pas naik kieu hariwang ina lesot teu kabuka lamun kurang di 2 detik teu ditutupan deui saukuran subhanallah maka salatna batal tah teu buru-buru ditutupan kieu kabuka sadar kitu ge buru-buru tah sabab naon ieu mah tos sanes telapak tangan deui ieu mah bagian tina tangan ari tangan bagian tina aurat lamun kabuka aurat ketika salat bakal batal sakieu-kieuna tah ieu katutupan sok aya eta mah makena siga naon para gipernya istri sok aya nu kitu nya cek ka dieu ya giper kitu nah aya nu kitu kade tah aya nu karet-karet kitu di istri kade
Dina wajah kade gadona sampai dieu ulah offset di dieu tah katingali kade. Wa hadhi auratun fi sholati amma khorija sholati fa auratuha jami'ul badani. Ari amat kumaha atau aya amat maina mah ngani mah penjelasan amat teh seperti lalaki berarti naon baina surah war rukbah. Amat teh hamba sahaya awewe kabayang kitunya awewe auratna baina surah war rukbah. Ayeuna mah kasarna mah amat teh naon pembantu hasil tawanan perang. Misal yuk urang teh nyerang negara naon, negara Cianjur serang di nuklir Cianjur teh perang Cianjur versus Bandung misal nuklir benang teh teu meunang ketika perang ngabunuh awewe, teu meunang ketika perang ngabunuh budak lalaki, teu meunang aturan perang. Eleh weh warga Cianjur teh negara Cianjur teh maka dicarokotan tah awe-awena jadikeun tawanan perang. Mungkin disebut amat bisa jual belikan kurang teh dibawa di talian leherna siga domba tuntun kurang. Mangga dical ye istri saragar kene ye mangga saragar kene bayang gitunya saragar kene. Auratna naon antara surah war rukbah teu kabayang gitunya antara buja jeung tuh teu kabayang tong dibayangkeun eta mah. Tos teu aya nama amat tapi potensi bakal aya di suatu saat lamun negara perang negara Islam jeung negara kafir perang tuluy negara kafir eleh bakal dicokotan awena eta disebut amat tawanan hamba sahaya itu. Mungkinna eta mah wayahna kudu sakumaha curug nu bogana we. Amat macul diburuhan henteu bebas we ngan di pasien tuang biasa gitu. Amat ngored gitu. Amat beli chicken, amat beli pop es kudu kitu kudu nurut wayahna. Auratna antara surah war rukbah. Terakhir aya amat teh pas zaman Turki Utsmani otonom pas zaman Kemal Ataturk eta terakhir pamit 1927 terakhir aya kekaisaran Islam. Tos ayeuna mah teu aya di kekaisaran Islam. Jadi teu aya di amat, tapi praktek-praktek di daerah-daerah terpencil masih kena aya amat. Seperti di daerah Sumatera masih kena aya budak belian di jarwalan gitu. Ieu harga ieu si neneng sabaraha goceng euy bawa bae. Kitu siga barang istri di teng atau pamagat aya pamagat sami aya abid pamagat yang abid teng lalaki teh kebayang siga di Omar make di obral amat ti Majalahai sepek gitu sapoe udud sabatang bari menta cenah gitu. Nah deui suku rada rorombean saeutik gitu. Rambut ieu mah disuliskeun spek-spekna gitu. Prosesor naon gitu. Nama Ahmad tinggi seukuran SpongeBob gitu. Bisa tulis-tuliskeun kabehana gitu. Ai bae. Nama misalkan Denny tinggi seukuran saha Nobita misalkan we tuliskeun teh ajo teh cabakan jiga barang gitu cabakan kieu ali moal cenah ieu mah leutik moal cenah ge moal cenah ieu mah papaya tunggal teu dibeli gitu ya. Awe ge sami bisa dicabakan awe ge cabakan teu kabayang gitu nya teu kabayang potensi na aya bakal suatu saat maka aya nu kitu teu kabayang tah kitunya ayeuna wallahu a'lam bishawab. Ayeuna aya hasil quick count hilap hasil ulangan teh waduh nu kahiji gocengnya udah ya teh sabaraha sih
kamari teh takribnya ujian terbabari teh takrib abi sebenarnya. Lamun sadar a b b b b b b c c c c c c d d d d d gitu. Bayang gitu. Anu kahiji pamit lepat nilainya 88. Pamit lepat 88 nilai. Anu kadua nilainya 87. Beda saeutik, beda hiji. Anu katilu nilainya 82 rada jauh. Anu parang terakhirna 7,5 aya. Anu katilu aya 2an nya. Katilu teh aya 2an. Berarti katilu teh sabaraha? 10.000 nya. Oh dia beda 20. Katilu nu kenging aya 2an. Nyaeta wah ieu mah pijodoheun buah euy. Mang Jidan ya. Ya katilu ya. Lumayan. Sarang wah ieu mah pijodoheun aduh saha ieu istri mah. Wah sia. Saha tebak? Ieu. Neneng saha ieu teh buku jeung. Ieu Rania ya katilu ya. Katilu sabaraha? 30 nya 10.000. Ya neng deui ieu mah. Moal aya lalaki geus aya. Parereum we. Ieu neng Sipa ya kadua ya. Sipa. Jeung meulicikan lumayan tah. Kahiji wah, the one and only. Saha tebak? Wewe ieu mah. Gitu. Ieu mah biang gitu ieu mah. Bikang cek orang gitu mah. Saha deui nyebut biang teh? Bikang teh saha? Lilis gitu. Wah, orang kulon sebutna teh gitu. Yeuh, hiji. Tinggal anjing ku abi tinggal di kaca. Wah merlicikan awal dia di kamari sih kan abi tinggal. Katanya anu teu acan gitu nya. Gitu. Geus meureun engke lah nu teu acan. Ya 5.000 moal. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000 ewang sampai ramu we. Nya nuhun gitu. Telat nya punten telat abi. Masihan ieuna artosnya seueur hilap teh gitu. Tur nuhun kitu nya mudah-mudahan ngaos abi sing ditampi gitu terasnya mudah-mudahan gitu penjelasan abi nu ala kadarna ieu katampi gitu kapaham. Teu nanaon teu kapamain lagi. Teu kudu ayeuna di kobong paham, bisa jadi di rumah paham. Teu kudu maksakeun ayeuna kudu paham, teu kudu. Suatu saat bisa wae di rumah paham. Siga abi di rumah paham teh. Karena di kobong kena mah teu pati paham. Pas datang ka bumi pati oh kieu. Oh gedingan. Tah batasan ka paham teh naon tong minder ieu teh urang teh mau paham. Tong minder da ilmu mah turun ti Gusti Allah suatu saat jalanna mah kumaha we carana mah. Sok anu teu kaharti kitu jo. Oh kieu. Malah berarti orang teh nu teu meunang teh berarti teu bisa cantang tuh. Buat teuing ke pasti lembur mah leuwih bisa anu teu apal di dieu teh. Sanu apal gitu. Tong minder nu teu kapaham teu kaharti. Tong minder di kobong teu apal. Tong teu masalah gitu. Nu penting mah kersa ngaosna. Pinter atau paham nama sanes urusan urang. Nu urang urusan urang mah ikhtiarna. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.